Panyate ece teh geger otak amesia. Poho kana hutang. Nuju naon, Bu? Pak RT pada ka mana? Biasa we, Bu. Ngadata warga. Yes. Naon Pak RT? Asa teu salah denge? Teu salah denge kumaha? Ari Bu euis karmengsi. Menit tengah hargaan Pak RT mah. Nah kumaha ari Ibu disebat tengah hargaan teh? Yeuh Pak RT, adi angkat ka Mekah teh. Nabung naoge tahun-tahun hayang gelar jadi haji teh. Nah kumaha ari Ibu da perasaan mah telepat Pak RT mah. Panggil abdi. Ibu Hajah euis karmengsi. Kamana Cepitri teh geus saminggu 2 minggu jeung eueuh ngaliwat. Queen, nanti lihat ya di warung ada ateu noy enggak, oke? Ibu ngumpet sih. Ibu ngumpet punya hutang sama ateu noy. Jadi diam ya. Kalau punya utang jangan ngumpet, Bu. Tapi dibayar, Bu. Yes. Waduh. Ya nanti aja bayarnya kalau ada. Kita balik lagi aja ya. Geningan itu Cepitri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nur. Ece sehat. Geus sabaraha minggu teu panggih-panggih. Alhamdulillah Nur sehat. Panyate ece teh geger otak amesia. What? Poho kana hutang. Ingat atuh Nur, ngan ai geus kumaha atuh, ayeuna teh urang teh ekonomi teh kersulit. Ya banding salaki urang usahana ayeuna mah aya eueuh. Sok ngawadul ekonomi dijen alesan. Gening kamari posting jalan-jalan, posting makan-makan. Ari geus kumaha atuh Nur? Ari eueuh naon nu dibikeun? Gaya elit bayar hutang sulit. Emang ece nagih hutang ka abi duitna keur naon? Jeung pira oge duit sakitu mun ditatagih. Astagfirullah, urang teh ngahutangkeun teh nulungan, Ceu. Yes. Ayeuna tempo ditagih songong jeung sombong. Bahkan ngaleungit cigah dedemit. What? Nyanggeus, ayeuna mah urang mah moal ka mayar jeung teu hayang mayar, kieu carana mah. Astagfirullahaladzim, ditagih teh lainna sadar. Lain nganuhunkeun mah kanu ngahutangkeun. Pokona mah urang isuk ka dieu deui. Lamun ece teu mayar keneh, parabot ece disita urang kabeh. Bodoh amat. What?